buat ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini. Halo guys, kembali lagi sama saya. Ganteng sedunia, waduh, nyata batur lain abdi. Biasa guys, di kesempitan hari ini. Kesempatan. Kudu sekolah deh. Kudu senang sekolah deh, suka kayaknya. Siap, udah memang orangnya sekolah tangga sih. Sarua. Berarti matakan jodoh, oke berartinya sarua itu sekolah tangga. Oke guys, di kesempitan sore ini saya ditemani sama biasa istri tercinta budak batu. Usahakeun ngariweukeun pokona mah. Anu panggelisna pokona mah anjeunna Saalam dunia deui. Soalna momen teu muji mah kariweuh ge urusanana. Jadi biasanya nya di kesempitan sore ieu teu ngeunaheun ngadengna kesempitan gitu. Wae teh dari kesempitan wae. Jadi di kesempatan hari ini saya terima kasih buat ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini. Ada yang bilang dangdut tak goyang bagai sayur kurang asam, kurang enaknya. Gitu kan? Sayur tanpa garam. Pokoknya mah hatur nuhun kanu atos subscribe, kanu atos nge-like, sareng kanu atos ngabagikeun sugan aya eta oge. Nuhun pisan. Soalnya tanpa kalian YouTuber manapun mual aya naon-naonna tong hirap ditonton ya, kanu tos nonton hatur nuhun. Nu encan gaskeun. Gaskeun. Sorana bedaskeun. Curiga. Aduh, kumahanya da ari ngaranna hirup rumah tangga mah nya. Kadang aya susah, aya senang. Lawana susah guys. Aduh ya mah kasih jadi curhat. Nah jadi anu tos rumah tangga yang mudah-mudahan sing sakinah mawadah warohmah. Kanu acan rumah tangga buru-buru atuh ulah cicing wae maneh teh. Bisa yakeun. Sanes abdi nu ngomong nanya eta tanu di belakang layar. Heureuy we ieu mah hiburan. Mudah-mudahan sing enggal-enggal nikah. Pokoknya mah aya rumah tangga teh aya susah, aya senang gitu nya. Halolobana abdi mah susahna senangna mah acan. Ya gitu komo ayeuna keur usum hujan gitu nya. Usum hujan teh pan hawana teh hayang teh barang dahar we gitu kan. Sedangkeun adi di dapur mana eueuh kumaha ka dahar naon. Jadi anu ngaranna rumah tangga anu sakidah nu warohmah teh nu sakidah. Ngomong ge can jelas ah. Oh, jadi naon atuh anu disebut ngaran rumah tangga nu sakinah mawadah warohmah teh nya eta. Ai ngaran rumah tangga nu sakinah nu mawadah warohmah teh dua insan anu asal hilap kopi. Gimana? Ya pokoknya mah da ari ngaranna rumah tangga teh yeuh nya kupingkeun kudu loba-loba sabar. Ameh kos abdi itu subur gitu. Sok sanajan kanyataanna pahit nya wayahna we gitu. Matakan lamun mameh rumah tangga teh sing asak-asak pamikiran. Ulah saukur hayangna hungku jika domba abret-abretan gitu. Kari-kari geus di kandangan pan riweuh. Hayang ulin, hayang naon kos abdi gitu da sebenarnya mah hayang keneh ulin gitu. Sarua urang. Maruk lalaki anu hayang ulin, urang ge awewe hayang ulin. Oh gitu. Marukankeun teu jenuh cicing we di imah. Nguruskeun ku kumahan piring nyeuseuh ngelap, sasapu. Nanggung masak. Tapi
ulah salah tapi gede ganjaranana jadi pamajikan mah ti mimiti nguruskeun salaki nepikeun ka anakna nepikeun ka incuna katakan omat ka lalaki kudu nyaan kana jadi awewe ulah sok di kelebar komo menang meuli nanaonan ayeuna atuh non nya kieu intina mah ulah namanya ulah nepikeun ka meunang meuli baheula gitu ayeuna dinya nyeri kira-kira maksudna meuli naon meuli teh meuli di balik enerok aya anu ngadapno tapi lain mangkok naon so da eta teh liang orok omat kudu dipikanya jangan awewe teh nya mudah-mudahan eta ge abdi ngomong kieu teh mudah-mudahan ngomongan abdi nyalira gitu dan ngomongan haran jeung harus tuan tuh abdi oge ngomong omat. Oke guys, geus lah daripada Ima non teh ulang-ulangnya ngecabrak Ima ngobrol aja jeung pamajikan gitu kan. Ari geus rumah tangga mah penting ngobrol teh. Ulah nepikeun ka ongkos saimah tapi jauh. Nah make kitu nya eta. Ongko pagigir-gigir tapi jauh nya eta loba teh nyanyokeun HP daripada ngebanyokeun HP. Contona mending kana nyawa pamajikan. Contona saha? Contohna eta tah eta contohna ieu ari pajauh di WA-an ari deket pa WA hare-hare nya ulah gitulah eta mah nu teu patut dicontoh lah gitu katakan sasibuk apapun sempatkan waktu ngobrol jeung pamajikan kirang bara loba duit pilih pamajikan ajak ulin ajak shopping kahayang sagala dipujukeun insyaallah rumah tangga bakal bahagia hadirin yang berbahagia sekian dan terima kasih hatur nuhun kasadayana mudah-mudahan arajeun sing sarehat amin jasmani sareng rohanina tur dibawalikeun rezekina dijauhkeun tina mara bahayana amin ya Allah amin cukup sekian dari saya sing sarehat salam saya.